Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi nya eta anu gaduh channel Bodor Wakijan urang Sunda. Hatur nuhun kasadayana anu atos ngadukung channel abdi nya eta channel urang Sunda nya anu nyaritakeun carita-carita lucu nya bilih aya anu gaduh carita lucu mangga dikirimkeun ka video abdi di kolom komentar di kolom komentar YouTube abdi nya insyaallah kayak ku abdi ditayangkeun mugia abdi teh da butuh pisan nu ibaratna dukungan-dukungan di sadayana. Anu atau subscribe hatur nuhun anu atau subscribe anu acan subscribe anu acam di subscribe channel abdi nya supaya channel abdi tiasa berkembang, amin ya robbal alamin. Hayu urang kanu caritana nya eta carita Wakijan jadi tukang ojek. Wakijan jadi tukang ojek. Sate acana carita kurang ucapkeun bismillahirrohmanirrohim. Si Wakijan teh tukang ojek di pengkolan. Eta si Wakijan ti isuk sampai ka sore teh teu aya teu narik-narik acan. Ya Allah ya Gusti, ya Allah cenah geuning ieu sarepi sepi teuing teu aya penumpang. Jig atuh rezeki teh kadareukeut nya kanggo maraban anak rubiah cenah cok si Wakijan teh. Ngendek sakedeung teh datang tah mobil bus klaksona teh eureun bae mobil bus teh di pengkolan nurunkeun penumpang. Si penumpang teh turun abah-abah ditanya ku si Wakijan teh, "Abah ngojek, Bah?" "Muhun abdi bade ngojek." "Ka mana, Bah, ngojekna?" "Caket." "Nya ka mana eta?" "Ka lembur kampung seni." "Oh muhun tah mah caket lembur kampung seni mah caket nya." "Ongkosna sabaraha tah?" "Ongkosna teh 30.000, Bah." Mani awis pisan ongkos teh. "Kumaha lamun 20.000?" "20.000, Bah." "Nyantos sok mangga." Nah, naek bae si Wakijan teh, si penumpang teh, "Sok mangga naek, Bah." Cok si Wakijan teh. Naek ka kampung seni cenah. "Tong hilapnya ka kampung seni." "Muhun, Bah, tenang, Bah. Kampung seni nya, Bah. Apal abdi eta di dinya mah." Da baheula abdi loba rerencangan di dinya teh. Wow, bedas bisa naik motor teh. Si abah eta sampai kalang kabut. Kaeling jangan kaeling ieu aing mah teu kuat ngaleper cenah. Jantungeun cenah ieu." "Bah, ari 20.000 mah cenah. Teu make rem cenah." "Cing mah nya 20.000 teu make rem." "Oh, reman pokona 20.000 teu make rem cenah. Lamun 30.000 make rem, Bang." "Nggak usah make rem cenah 30.000." "Iya 30.000, Bah, deal, Bah." Ngebut das amat gejlok pokona mah si abah na kalang kabut beung geus kajen aing mah mending 30.000 make rem teh. Tah mun ti tadi mah 20.000 mah teu make rem, Bah. "Geus deal ieu mumpung can anjo ka kampung seni ieu cenah. Geus deal 30.000 20.000 eueuh rem cenah 30.000 aya rem, Bah."
Ya takar si Aki, aduh samun tadi naik motor nak kaos kieu mah jan Aki teh enak teh aduh gini ieu hate teh dag digdug da nyawa teh lain meuli jan cenah cenah lamun si Akina tadi 30.000 manda urang make rem cenah da 20.000 jadi teu make rem kebut bae aja. Atur nuhun anu acan subscribe anu atas subscribe atur nuhun terus ningali video abdi ngungkeun dukunganna kasadayana ka dulur-dulur abdi di Sunda anu aya di mana bae kasaderek abdi di Sunda anu aya di mana bae mugia dina dinten ieu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sarehat selalu jauhkeun balaina rezekina kadareukeut amin ya robbal alamin. Dadah kapendak deui jeung carita-carita Akijan anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.